ngadoakeun umat anu mana ayeuna mun teu seueur anu ikut andil berjuang sareng aranjeunna ku tanagana ku hartana ku waktuna boga tugas ajengan ulama di dinya ngadoa-doakeun umat ngadoa-doakeun umat gitu. Jadi ayeuna mun tamalamun ieu jelema bertarekat lamun ayeuna ngaku ieu nyaho kana hakikat geus jadi ahli hakikat teh tanpa melaksanakan syariat lantas ulah tujuan mah bisa hasil moal mana hayang tepi ka pangeran teh hayang ganjaran teh hayang surga teh tong ayeuna mun teu terkecoh kudu kitu tong terkecoh kudu tapi urang di teu meunang monis kitu ulah terkecoh tapi orang ulah monis siapa tahu anu luar tina pengetahuan urang luar tina ayeuna penglihatan urang itu fa'alaihi mangka eta tetep ka jalma anu keur ngambah kana jalan akhirat tajinun ari mapaesan ari ngagindingan di zahirihi kana zahirna eta tisalik al jali anu tetela bisyariatin nyaeta digindingan ku syariat lianuro supaya caang non qalbun hate mujtala anu tetela watajula jeung supaya leungit anhu ti eta tina eta qalbun naon dulmatun poek hate kayung kina supaya panceg litorikotin kana tarikat jalan pi qalbihi dina atina itu si salik naon antanjula nempat itu tarikah hartina di dieu lamun seug ayeuna tarikat jeung hakikat eta tawakuf kana kudu ayana syariat tarikat jeung hakikat eta tawakuf nunggu kana kudu ayana syariat mangka wajib atuh keur jalma salik teh anu ngeureuyeuh nikreuh dek ayeuna mun teu menuju ka akhirat teh rek menuju kana karidhoan Allah teh keur ngeureuyeuh nikreuh teu meunang teu kudu dihiasi ieu zahir urang awak urang letah urang panon urang zahir leungeun urang suku urang gitu hiasi ayeuna mun tama kunaon ku syariat hiasinya eta ku syariat nah ieu pengaruhna sedikit banyaknya pasti satu kebaikan syariat sedikit atau banyak itu ada pengaruh kana qalbu sedikit atau banyak satu kebaikan itu berpengaruh jadi cahaya kana hati seseorang sedikit atau banyak disadari sing ingat mata kurang ulah nyapelekeun kana syariat sabab eta ayeuna mun teu pagawean syariat eta apakah ayeuna ucapan kalimah-kalimah thayyibah tasbih Quran zikir salawat sadar teu sadar eta bakal berpengaruh jadi cahaya kana ati erek ayeuna mun teu salat erek urang ayeuna mun teu maca Quran erek urang ayeuna mun teu puasa pasti eta ayana lianur qalbun ada ayeuna mun tambah dampak nur jadi cahaya sabalikna ayeuna mun teu ieu dosa pagawean dosa sekecil apapun pasti bakal berdampak dulmatun poe kana hati jadi ayeuna mun teu amal hade bakal jadi cahaya sekecil apapun nya eta dina hate nya kitu deui ayeuna mun teu pagawean dosa pasti bakal berdampak hideung poek nya eta dina hati urang jadi hayang can ati teh naon sing ayeuna mun teu getol salat sing getol maca Quran sing getol maca salawat sing getol zikir
teh sing jepto tasbih jauhan ayeuna dosa nyai gitu. Ayeuna caya lianu raqalbun mujtala wa tajula anhudul matun kayyum kina li tariqatin bi qalbi antanjula. Ngarah naon ayeuna mun anu kurang di program naon anu ku urang direncana naon ku urang ayeuna mun teh dicita-citakeun hayang naon atuh ayeuna mun teu urang teh hayang ayeuna mun tamat tepi ka pangeran teh hayang ayeuna mun tamat tepi ka pangeran teh hayang ayeuna mun teu meunang ridho pangeran teh gitu li annahu idza tanawaral qalwajatul matu karena lamun hate geus caang tuluy ayeuna pepeteng popek hate geus hilang ku sabab melaksanakan syariat aturan-aturan Allah parentan Allah jeung ngajauhan larangan Allah teh ta'ah halal qalbu li hululit baru layak si hate eta nyaeta mengikuti kana tariqah. Tong sok ayeuna mun tama kaketo kitu ieu ayeuna loba ayeuna mun tama tarekat ayeuna tarekat tapi ayeuna mung ngaji tarekat tapi kana salat ayeuna mun teu mung kana pasunatan mung tarekat jadi ayeuna mun tasok abdi mah aduh ku kamu sejuk teh lamun tos ngaos di dinya gitu hate teh salat subuh tara sejuk gitu eta ngaranna teh baheula mah di Cikal ngaranna teh tasawuf eje nya ngabeja tong ayeuna terkait sabab aya mah eje lain mah eje ujang lain baheula gitu ayeuna mun teu madongengna tapi ka ayeuna tenar di kobong mah nyaeta tasawuf eje ongko aing ngomongna tasawuf kitu aing kelakuan ada ayeuna mun teu ka awewe biasa beuki gitu ayeuna mun teu beger gitu bobogohan salat ayeuna mun ka sunat ka kudu pas ka CPS gitu aing ngomong tasawuf ngaranna tasawuf eje ngaranna teh baheula mah tong terkait ayeuna kitu sok ayeuna mun tama syariat syariat nah di mana-mana ayeuna mun tama geus beres syariat engke ayeuna mun tama tarekat engke ayeuna bisa mengikuti bisa ayeuna mun ngikuti engke ayeuna tarekat teh jadi begitu ayeuna dibere ayeuna mun tarekat syariat geus beres lileuk nyambung gitu nyambung gerasa ayeuna mun tama anu tarekat heula tuluy ayeuna mun teh diajak salat sunat gitu komo salat sunat teh jeung 100 rakaat tuluy ayeuna mun teh diajak zikir diajak wiridan tuluy diajak ayeuna puasa tapi lamun ayeuna mun tama itu heula mah diajar puasa sunat diajar salat sunat diajar ayeuna loba zikir ayeuna pasunatan begitu ayeuna mun teh ajak kana tarekat teh saur pak kiai mah ayeuna mun teh kapungkur gitu saur ayeuna sateuacan ayeuna mun teh masantren dilatih syariat heula ayeuna mun teh ku apa sagala ayeuna mun teh pasunatan imut pasunatan saumna nyenen komisna dugi ka saum moda dugi ka ayamul bid ayeuna mun teh tuluy ayeuna mun teh qiyamul lailna jam 1 digugahkeun teu sira maca salawat teu maca dalail sina tahajud ayeuna mun teh terus digojol ayeuna mun teh gitu. Nah, begitu ayeuna mun teh masuk teh kana bab ayeuna tarekat naon da geus nyampak hampa nyambung gitu dibawa kana mujahadah dibawa kana riyadhah dibawa kana sabar dibawa kana juhud nyambung da geus ayeuna mun teh mah dilatih eta syariatna urang ayeuna mun teh ngomong tasawuf kieu we kakak ayeuna mun teh mah kana hese kana dahar ayeuna mun kita
Kaharti teh syariat tarekat hakikat teh kaharti teh kaharti teh kaharti bae maju itu loh ya ini mun teu bedangan harti mah maju kajulusi ari contona tarekat eta kajulusi saperti diukna si jalma wali kulli wahidin jeung eta tetep kasaban-saban sahiji ti itu ayeuna mun tama salikin teh kaum anu ngambah kana jalan akhirat salikin tarikun ari hiji jalan min turukin tina sawarehna pirang-pirang jalan yahtaruhu anu milih anjeunana eta kul wahidin teh kana itu tarik fayakunu mangkat teras aya mangkat teras aya itu kul wahidin minda tina ieu ikhtiar teh aya taru eta wasilan bisa nepi ka Allah, bisa nepi ka pangeran. Ari contona eta kajulusi saperti calik eta kul wahidin ngariung eta kul wahidin ruang riung bainal anami di antara pirang-pirang manusia. Murabbian bari ngabelajar ilmuna wa kasratil auradi jeung saperti lobana pirang-pirang wiridan ari contona wirid teh kasaumi saperti loba puasa wassalat jeung saperti loba salat wa khidmatin jeung saperti ngaladen linnasi ka manusia walhamlil hatab jeung saperti mangul suluh jeung saperti manggul suluh lita sodukin karana rek disedekahkeun bimuhasolin kanu dikunu dihasilkeunana mutamawilan bari jadi harta ya tarekat teh kieu jadi tarekat teh henteu mesti ayeuna mun tama disebutkeun tarekah wirid wungkul henteu mesti ayeuna mun tama tarekah qadiriyah naksabandiyah wungkul henteu ayeuna mun tama tarekah saperti sadiliyah jeung ayeuna 40 anu mu'tabar henteu mesti ayeuna mun tama tarekah teh henteu mesti eta wae loba jalur pikeun nepikeun hiji jalma ka pangeranna anu mana nyaeta ku jalur-jalur eta seseorang bisa nyambung ka pangeranna sehingga engke ayeuna mun teu macet urang mah setiap para ulama ahli thariqah punya metode khusus kanggo anjeunana nepikeun ka pangeranna manahna anu di dieu dicarioskeun nyaeta salah satu ayeuna mun tamatina berayana macam-macam tarekah teh anu dipilih ku ulama-ulama ahli tarekah sehingga mantenanana tiasa wusul nyambung nyampe manahna ka pangeranna kajulusi saperti ruang riung bayanal anami murabbian ruang riung jeung umat jeung santri jeung jamaah eta teh tarekah tah jadi ayeuna mun teh akang lamun deung ditanya ayeuna aya tarekah akang tarekah naon kajulusi bainal amami rabbiya sabab ayeuna ijazahna tarekahna eta kitu sabab ayeuna mun tama tarekahna nyaeta nu diijazahkeun nu digurukeunana nyaeta mati kalama gitu tarekahna teh kitu eta teh tarekah eta teh tarekah mama ayeuna karasa kitu iya ayeuna mun tama anu nyaeta ditempuh anu dicanak ku salah satu guru-guru urang bahwa sing horeng ayeuna guru urang teh bertarekah ngan tarekahna kajulusihi bainal anami murabbiyan
Silahkan ayeuna mun teu ayeuna ngalarangnya tarikah ayeuna mun qadiriyah naksabandiyah sadidiyah satiriyah dan sebagainya silahkan ayeuna mun cuman di antara sekian tariqah teh nyata kajulusihi bainal anami murabbiyah aya anu ngambil salah satu tariqah pikeun nepi na ka pangeran nyambungna ka pangeran ku cara ruang riung jeung santri kitu tapi narepi ka pangeran tapi nyambung ka pangeran ayo manteu gitu ayeuna mun teh ngan ayeuna kita nyambung-nyambungkeun lah nyambungkeun gitu tetak ayeuna mun tama anu diaosna oge nyaeta teu kaluar tina eta teh ya sugan aya robito sugan aya sambungan gitu walaupun ayeuna sambunganana teu kenceng walaupun sambungan teu kencang kanor lah ayeuna pokona ulah lupa gitu daya teh ayeuna mun tanaon ama keresek gitu daya teh ayeuna mun teh kitab teh ama keresek gitu nah ngawasna teh ama keresek gitu teh ayeuna mun teh urang ruang riung teh eta teh bisa ngapikeun ka pangeran seseorang pasti tinggal ayeuna mun teh jadi kudu sarasa ayeuna mun teh lamun ayeuna mun teu sarasa itu ayeuna mun teh mawa kana tariqah metode guru urang ayeuna mun teh kitu urang ayeuna mun teh metodena lain mah nyambung ke lepas di ditu gitu matak akan teu ayeuna teu fokus ayeuna mun teh kana tariqah ayeuna wirid da puguh ayeuna ti ditu na puguh ijazahna gitu tariqahna kajulusi bayanal anami murabbiyah gitu tah ieu moal dileungitkeun tariqah ieu mangka ayeuna mun salah satuna nyaeta tariqah ayeuna nu ambil di samping ayeuna tariqah alawiyah di samping tariqah qadiriyah naksabandiyah awiyah sepuh tariqahna ieu kajulusi da buya mah ayeuna nyebatna teh kana ngaos teh wiridan buya mah kitu nyebatna teh ayeuna kana ngaos teh wiridan lamun orang mencut bahasana teh buya mah tuangna gitu ngaos teh lamun urang mah nyata dahar teh sangu jeung opor teh gitu buya mah tuangna teh ngaos gitu buya mah tuangna teh ngaos tapi teh aya ke urang da urang ayeuna teh boga duit ge geus eleh ieu teh ayeuna hanca teh ngaji teh kitu geus geus ari lemah gitu ayeuna mun teh aya kahayang ya lasu deui ayeuna mun teh ngaji teh lain jadi jaga gitu kalau ayeuna mun teh jadi hengker ya lain jadi jaga dapuh can jadi kadaharan urang mah ilmu teh gitu can jadi makanan teh jadi jaga kuduna mah jaga gitu urang teh dibere ilmu teh dibere dahar gitu cuman makanan rohani pek teh hendak ngambil eta mun acan ayeuna dina bidangna ulah wa kemaksakeun hayo we ayeuna neangan ayeuna mun siap jadi murid urang gitu aprak-aprakan gitu aing teh ayeuna kajulusi bainal alim murabbiyah teh kalah ka aprak-aprakan dengan murid dengan jamaah jadi haus jamaah jadi haus murid tong gitu jeung lamun erek ayeuna mun teh nya da kulah paduli sorangan ge disebut gelo oge gitu ngebek mereka ayeuna mun teh maca sapina bae anjing malaikat aing ngajina ge mun erek gitu mun erek abdi dek ngambil ayeuna mun tem tariqah teh ieu we rek ayeuna ngawuruh ke paduli eueuh anu ngajian oge gitu paduli eueuh ayeuna jamaah oge paduli eueuh ayeuna mun santri oge hayo we pek gitu da kage pernah ting sataun beureunan ting mun ayeuna ningalikeun ayeuna ngadengikeun da seueur jigana di kamar ngomong paduli aing jamaah teu boga ayeuna santri teu boga ngomong sorangan we gitu ngasan gitu can aya ngasan gitu can aya namun temen erek kajulusi bae kitu we paduli aing dek anu ngaji teh eueuh ngomong sorangan ngomong sapina ngomong sulam tau pek erek mah gitu pek erek pecakan jeung sing genah di kitu ai maksakeun berepet di kamar teh aya ditarikan hayang kana ku batur
gitu kena gitu bae malin tapi ka pangeran atuh tah si eta teh geuning bisa ngaji euy geuningan euy didenge-denge teh sugane aya ngintip aing keur aya budakara gitu tuluy ngadak-ngadak nyalampurkeun ka aing jadi we loba santri jadi loba jamaah atuh lain nepi keneh ka pangeran lain tarekat setan kitu keneh lamun urang nyaeta erek mengambil jalur ieu nepi ka pangeran rasakeun ke urang ai kitu mah ayeuna haus santri keneh haus jamaah keneh atuh lainkeun ka pangeran teh atuh ai ngarah loba santri ngarah loba jamaah keneh jamaah keneh mah loba jamaah matak sing akeh mah tarapati ujak aja ka jelema teh kitu tarapati ujak aja dina riungan tarapati ujak aja gitu padahal lain goreng kuduna ayeuna kitu ngan heuh menyadari aing pantes ieu jadi lulugu jadi ayeuna mun tama kokojo jadi pemimpin nepikeun ayeuna batur ka pangeran boro-boro cek urang bari jadi ayeuna mun teh ngajak batur teh roga-gerogog ngan ieu mah dadatan sorangan kembali ayeuna mun samun ngaco oge da beungan dadatan sorangan gitu atuh diajak ieu gitu bisa teu nepi ka pangeran gitu bisa tenepi ka pangeran atina gitu bisa tenepi atina ka pangeran kajulusi bainal anami murabbiya dua saperti kumaha tariqah anu diambil nyaeta ku ulama-ulama anu anjeunana nyorang kana jalan akhirat tegasna ayeuna tembus ka pangeranna wa kakasratil aurat aya anu carana teh nyaeta nyeurekeun aurat teu salah tariqat anu nyaeta nyeurekeun aurat ayeuna mun tama la ilaha illallah aya anu ayeuna mun tama auratna aurat ayeuna mun tama shalawat aya anu auratna aya aurat anu maulid anu auratna aurat istighfar auratna aurat ayeuna mun dan asmaul husna auratna aurat macam-macam ayeuna mun tama aurat macam-macam aurat silakan nyaeta eta tong ayeuna mun tama urang tong nyanyahoanan ikuti guru aurat urang ikuti guru aurat urang sok ayeuna mun tama tong kahayang sorangan ikuti damal nepi hayo ayeuna mun teh kalah ka urang jadi nganilai guru ya teh lain guru ayeuna nganilai urang lamun urang ayeuna mun teh erek ngilu kana tariqat anu nyaeta jalurna melalui aurat ieu apakah ayeuna ahli tarekat qadiriyah naksabandiyah ahli tarekat satiriyah ahli tijaniyah tarekat ayeuna sadiyah dan sebagainya ikuti tak tuar-tawar ikuti jeung hate nasing madep ayeuna mun teh masing bener ngarah tapi ka pangeran aing ngawang mah nepi urang ayeuna awak nuturkeun guru ai hate culang cileung ai pikiran culang cileung kamalaun bae ditu mah nonggong kamalaun bae ditu nyawat atuh mah nepi deuk ditungtun ai nu ditungtunna meron gitu pan dia teh guru-guru teh ayeuna mun tanungtung kana ati urang ai ati urang na nonggong ai atina urang na ngawang da mal nepi atuh padapkeun ayeuna mun tama ati urang di mana-mana nyaeta erek ayeuna mun tama urang teu menuju ka pangeran melalui ayeuna tariqah nyaeta guru-guru urang pek teu salah ngalobakeun ayeuna aurat kaso puasa we ahli puasa ahli saum hasna teh gitu tapi kajadi tina saumna eta usul ilallah nyambung ka pangeran tapi ka ayeuna mun tama sagala amalan-amalanan lewat saum sagala gerakan-gerakanana jadi akhirat lain jadi dunya getol puasa dek melet yang ayeuna mun teh lain puasa pelet lain ieu mah puasa akhirat lain aya nu getol kitu oge naon target-targetna hayang kaburi itu hayang payu itu lain puasa tarekat eta lain puasa kahayang keneh eta mah puasa kahayang keneh puasa nafsu keneh gitu lain temeunang urang boga kahayang nyata aku puasa ngan lain tarekat lain tarekatul akhirat lain ari ayeuna mun teh kahayang keneh mah wassalat
tuluy ayeuna ngalebakeun salat. Salat ayeuna naon? Salat tarekat. Lain salat loba dina salat ge tah ieu salat paranti mayar hutang. Malah ayeuna mun teh dekut ayeuna mun teh ayeuna mun teh anu serius anu ayeuna mun teh dines teh kana salat hajat. Da hajat teh cenah aya pangabutuh. Di mana-mana aya pangabutuh nya eta aya kudu salat hajat gitu. Pada salat hajat salat mutlak kan pada aya pangabutuh sebut teh hajat gitu. Ada sebenarnya mah aya salat mah aya bisa nyeun sorangan aya kakang mah. Ieu teh ayeuna mun teh nyari huntu euy ayeuna mun teh mah usolli sunata sifail asnan lillahi taala. Salat naon? Salat sifaul asnan gitu. Salat paranti bisa nyian. Gitu. Ieu salat ayeuna mun teh pokoknya salat ayeuna mun teh nisfu sahaban geuradeungan ayeuna ieu bid'ah jeung ieu bid'ah. Atuh kumaha neangan ngaranna atuh salat ayeuna sahaban adi ngaranna salatnya susah apa? Da padahal mah salat mutlak keneh gitu. Salat mutlak keneh. Nah, jadi ayeuna mun teh mah ieu mah salat keur ngadeukeutkeun diri jiwa ka Allah. Keur nyambungkeun nyaeta hate ka Allah Subhanahu wa taala. Salat ieu teh salat thariqah mah kitu. Lain salat aya kahaya. Pek tah ayeuna mun tamah erek nyambungkeun diri ka pangeran ngan tetep kudu aya guruna. Lamun urang ayeuna berthariqah ayeuna melalui jalur salat ngalobakeun salat sunat saha guru urang anu ayeuna mun tamah nyepeng thariqah ku wirid salat eta. Saha ayeuna mun ta guru urang guru thariqah anu nyepeng kana wirid ayeuna mun tamah eta. Ikuti itu. Ikuti ayeuna itu. Tong loba wartawan. Ikuti jeung hatena ikuti kitu kakara bakal nyambung ka pangeran aing ngambang mah hatena komo-komo mah hatena hese nyambungna ka pangeran ka akhirat tah thariqah wa kahidmatin jeung saperti ngaladen linnasi pek ayeuna mun tamanya jeung melalui ngahidmah melayani orang-orang tina sebagian thariqah keur nepikeun ati seseorang ka pangeranna keur supaya nepikeun nyaeta kana jalan akhirat kana kebahagiaan kasalamatan akhirat aya anu melalui khidmat aya anu melalui nyaeta khidmatin nasi kitu nyapuan ayeuna buruan batur kitu mun santri mah ayeuna baheula kitu model ayeuna mamace wadus eta thariqah 12 tahun ayeuna mun teh mah ngangon ayeuna mun teh wadus tapi pan guruna wali Saholi radhiyallahu anhu guruna ayeuna mun teh wali atuh tuluy ayeuna mun teh ketika ayeuna dicepeng thariqat nyaeta khidmatin linnas nyaeta ngahidmah ayeuna ka seorang wali ka seorang guru ka seorang ayeuna teh ulama teh nepi ka makaran jadi ayeuna ulama besar khidmah pek ayeuna mun teh khidmah di Mahmud mah aya wae anu kitu teh tiba heula ge ayeuna eta Bapak Oman teh ayeuna mun teh anu kamari aya geuning teh eta embung dibere teh aya ayeuna mun teh mah ayeuna eta maksa-maksa teuing pan aya galibna mah geuningan anu kitu teh nya sak ayeuna mun teh ngarap-ngarap aya nu were ngarah laban were eta mah alah saha teh ngaranna teh masih kana turunan teh kamari sanu jarah teh katanya kamang teh kamari teh aya teh podi ngaranna mah eta teh ngan budakna mah ayeuna eta Oman teh Bapak ayeuna mun teh mah Oman ku anakna geus care da anak mah teh lain teu mampu teuing kitu we tuh kitu we ayeuna jadi ayeuna karesepna ngaladen gitu karesep banget kitu we mun ayeuna mun tadi jagong aya di apa ih tapi ka lain nu badagna wungkul dicemotan jukut ceket eta teh alah saha eta ngaranna mang kopi heula moal mang ieu ayeuna mah kitu pada bulan alah saha eta teh di Mahmud ayeuna di apa aya kitu khidmah
eta teh sarukses ayeuna mun teh mah ai guruna ulama ai guruna wali mah eta teh nerepi ka pangeran gitu. Pan ai galibna nu kitu teh tukang bangemis, tukang jajaluk gitu. Komo ayeuna mun teh geuningan anu ayeuna mun teh teu pengkor api-api pengkor gitu geuningan gitu teh. Da puguh eta mah naon jajaluk atuh eta mah. Ieu mah lain khidmah ka wali, eta tempat wali, eta tempat ulama. Urang mah da babari ngahartikeun kieu teh. Ieu ayeuna mun teh mayoritas para ulama kapengker gaduh ayeuna laden. Anu mana eta laden teh sanes diladenkeun ku anjeunana tapi itu nu hayang ngaladen. Mama Cikalama kagungan Mang Adul BAD. Duh kasabara ayeuna mun 50 tahun eta teh di Cikalamaana teh. Ari ayeuna mun teh pada melanana nya eta sesuai jeung nu ditugaskeun ku guru di dinya we. Ai pada meulana teh meulahan suluhna. Ngurus suluh we Mang eta mah Mang Adul mah kitu ayeuna mun teh mah di Cikalama Mang Adul. BN ayeuna mun teh mah istina da ditikahkeun ayeuna kumaha mah ka WN teh satri ayeuna mun satri ka satri. Di ayeuna tepi ka pupusna ayeuna mun teh di Cikalama geus ayeuna pupus di Pulasara sesuai teu dibeda saeutik-eutik acan Mulasara mayitna pangaoskeun Quran 40 hari di Makkah. Tahlil 40 hari, sedekah teu dibeda. Cikalama kitu. Jadi ketika ayeuna anu bergabung nyaeta ayeuna mun tadi Cikalama dina keseharianana pelayananana terus ayeuna tepi katos pupusna dugi ka ditikahkeunana dugi ka ayeuna mun tambah dicacanak ayeuna ka ditu ka dieu pan urang mah lamun ayeuna mun teh pembantu teh disisikeun di Cikalama henteu kamari ayeuna mun teh basa hajat Mang Jae ceneng Titi putrana Pangdat Sama Maelang anu di Roroku Mama Kalapa 2 teh nyaeta ayeuna nyana Tilalah teh nyaeta putrana Biema Ari Biema teh bintang santri putri dina saat eta di Kalapa 2 sateatan Kalapa 2 ngalih ka Kalapa 2 bintang eta teh mama ayeuna Biema teh ai Mang Erab lain ngahinakeun ieu mah hideung lesreng keling pagaweanna ngaduk-duk di sawah matuh ayeuna mah ayeuna hayang kan geulis pake ayeuna mun teh damun ayeuna sarehat teu ngeuteung eta ayeuna pagawean ngadekul tapi ayeuna di ejing teh kasanten ayeuna mun tadi Serang Mama Kalapa 2 nuju jadi santri teh ai bogoh ka Biema ayeuna mun teh bintangna atuh ayeuna mun teh mama cenah hayang ka Ema cenah ayo Erab mana ayeuna mun teh ka Ema mohon mama ayo boga ada sanu teh boga ayeuna mun teh atuh panggeulisna Erab mah atuh ayeuna mun teh eta we atuh oh ieu naon teh kadenya ayeuna mun teh tarhim we 40 we tarhim jeung 40 we ai hayang ka Ema mah pernah di Cikalama muka Bogor ayeuna menara tempat tarhim ayeuna tinggalan jeung ayeuna raraosan gitu eta ngikuti ayeuna mun teh arahan guru nah atuh sararea oge teh burung Erab ayeuna mun teh buat aing oge kitu wani nikah ayeuna mun nikah ka Mang Erab teh Biema teh ben bintang ayeuna mun tadi mau Kalapa 2 ditikahkeun pupusna di Cikalama Mang Erab Biema na pupus ayeuna di Cikalama dipangoskeun Quran 40 dinten sami disedekahna 40 dinten ayeuna teh nu aya teh ayeuna Tilalah ayeuna teh dicatanak eta teh memeh eta teh ieu cenah ayeuna mun teh putra Biema cenah Mang Haji ieu teh saking urang kudunya eta ikut menghormati gitu eta teh ku putra mamana dikitukeun teh gitu jadi urang ayeuna mun teh ulah dianggap ayeuna mun teh sepele ieu Biema ieu teh ayeuna mun Tilalah putra Biema cenah gitu harita urang kudu ngaleret kayaknya menghormati aja cigah kitu Cikalama teh
jadi naon teh ketawaduan kanyaahna tuluy ayeuna mun tama ieu kasih sayangna ayeuna mun tama ka orang-orang ayeuna mun ta anu aya lingkungan cikalama boro-boro ka keluarga gitu ka khadam oge seperti kitu ka pembantu oge. Nah khadam ayeuna mun tama mama Mang Adul BRN khadam Kalapa 2 Mang Erap di Ema tuluy ayeuna mun tama itu ka Keresek di Keresek ayeuna mun tama kagungan khadam Mang Bahroni Allah ai anakna mah Ceupa teh istilah sahanya Mang Bahroni Bodoi Allah bodoi Mang Bahroni eta tata ayo Mang Bahroni ayeuna mun tama tukang balong tukang ayeuna mun tama nah tukang urus balon begitu ayeuna mun tama ajak kisah Siti Kolbuniah teh eta dipaehan teh Mang Bahroni eta ora ieu teh salaki ayeuna mun Siti Kolbuniah teh ayeuna mun tama keur di balong teh kapain ku Mang Bahroni keur meneurkeun ayeuna mun teh balong mama ama teh aya kapan paehan eta paehan ayeuna mun teh ngaju tah ka ama ka ayeuna mun ka saehuna kulan ayeuna mun teh mah bade nguningakeun salaki abdi paehan kada ayeuna mah saha itu Bahroni ulah eta mah eta teh sok mantuan di dieu teh mantuan ayeuna mun teh kami mama ayeuna mun teh mah abdi mun teh tinggal mama geus dipaehan deui moal wartos ka mama ngan kumargi terang ieu ayeuna kada mama abdi bade wartos heuntong oh deui nu digawe eta teh paranti ayeuna mun teh mah ngurus balong itu ayeuna mun teh mah ieu ari ieu abdi ayeuna mun teh sake abdi paehan kumaha urusanana oh eta mah ayeuna wayahna da teu nyahoun atuh sugan teh lain ayeuna mun teh bangsahan jeung sugan teh orang biasa wayahna we ayeuna mun teh mah eta amok-amok ting moal cenah dipaehan mah ngan ka abdi bade sapa we si naon teh Saresma teh ku abdi bade sapa we Saresma saumur-umur baru nah cinta mah baru teger sager ya Saresma ieu geus 5 tahun deh apaan pas apa itu nyapa Siti Kolbuniah ayeuna mun teh mah eta dipaehan mama ngan ku abdi dosa amok-amok ting Saresma saumur-umur